أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nisab laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nisab laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit iya Gusti aufu bil uqud Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10000 lamun didata ulah ngabohong coba sia ngridit henteu ka dieu sia kakatuhu sia ngridit henteu kenca ngridit kenca asa roban ka kenca kenca ieu singa de aufu bil uqud Anas teh sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeulem naudzubillah min zalik naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeulem sudi-sudi teuing masyaallah tapi tetep bae jabata hate teh kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tatangga isin aing ku pamajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah je jeung nu dieu mah mama orang kota mah mama orang Cikupa mah mana tadi kobo orang Kulon mah kade dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tau mah tuh rawayan dia pan bahasana kadi mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat nyamun gitu ngaji naon memang di Cirongok ngaji eta aufu bil uqud cenah urang kudu janji-janji Allah ditohonan nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon ieu motor kreditan dah batur mah ngredit mobil gitu karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah walai itu tinggal nya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu nyandung bae kitu aing ya lain ngeberesan masalah nambah masalah tak iya tak kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir macam eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna neng urang ulah boga TV bae lah jual cek kana ulah boga TV bener detik teuing tah mah lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu lalaki mah kan bikang pararese jasa bikang hararese jasa
henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kabel ieu saaya-ayana bae heulanan atuh aya kabeuli mah kabel beuli motor aya utuh kabeuli mah ulah maksakeun lah tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah eta teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu batur ganti deui urang mah eta kena kempes deui pan eta hakar bae urang teh kanjut bae wedek geus mun geus dikitukeun ku pamajikan tah masyaallah ya Allah ya Rabbi tah eta tah gara-gara namanya nu nyundutan namanya kos kitu tah kan dibawa panjikan ka di ngaji kadenge takutnya gecekna moal ngaji sanu nitai kita henteu ka sia ngaji tak tak kos gitu aduh masyaallah tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah tuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah dahar ja aya sakieu mah tuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah tah ulah pati teh eke bae urang nungguan boga milik lamun boga milik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit atuh urang ge tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintuh atuh ieu mah beuki kurung salaki teh ngaganggayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel penyakit teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah geus cek ulah tinggalkeun neangan deui nu rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun ganyana aduh pandai teu serba salah urang deuk geusaan aya anak kan anak mah tetep anak urang aya teu geusang pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan oh hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana moal aya nu mantak ge kudu dibawa ngaji urang tah keuna ku kiai nasehatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah antepkeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese bae pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak ai ge kadenge kan ku sia tah eta nyana hajung bae mingpiung bae nya ka ditu bisa baliknya nah ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janya ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ge pamajikan teu salat neng salat heula atuh kakak geus jang atuh kakak mah endeup berarti heula bae bingung amat sih eta nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat aja kakak ka masjid teu kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh ngana kieu keneh bae di hareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teh nyaho ge kos kitu bae pokona malah masyaallah eungap eta salakina eungap ya Allah ya Rabbi nah ye mendak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeun teuing geulis asal soleh pas gitu bae atuh pan pamajikan jadi deung nyajori da teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah Masya Allah buka beneran jasa boga pamajikan Nailah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atau kula nu ka ditu mohon Senin teh hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bone
aya di Bojonggang Bonen. Aduh, Masya Allah, ya janji pohara, terutama bayar hutang, kadanan ku dileuwihan mah, kadanan ku memeh waktuna dibayar, atau tepat-tepat janji, lamun teu bisa mayar teh mah hada heulanan hampura, lain teu rek bayar tapi bebeneran can aya hampura. Saayana heula urang boga hutang 1 juta, bogana 200 ieu 200 heula. Tah eta senang bae teh nu ngahutangkeun teh senang. Iya maksud babenya mun aya si anu bejangan kakak nya gitu nya emang kuna teu bisa mayar ieu kakak ieu kan atuh eta bae ieu gelangku ieu bayar ulah geus teu kudu dibayar tah mah geus urang menghindar bae teh aya nu kos kitu datang ka hanek anu ngahutangkeun teh awalna nulungan ieu keur carita hutang janji urang jeung papada urang tentang dagang, tentang hutang, tentang naon bae masalah naon bae. Terutama ieu perdagangan, perjanjian Masya Allah. Ya, urang kerjasamanya, ayo, tah aing 10 juta, 10 juta, ayo urang ngadangkeun, urang terbuka bae. Kabelah dituna, ngan sabulan terbuka. Kabelah itu makin acak-acakan leng malah anu dibawa kabur segala rupa. Nah ieu sing hade di dunia mah nyana ngeuneunahan mawa duit batur. Mungkin usaha jadi maju kabeli ieu kabeli itu tapi can anggeus urusanana ketika tek kiamat di sidang dikumpulkeun saurang-saurang. Masya Allah ketika urang nyalahgunakeun duit batur janji-janji jeung sajabana dianggeuskeun di hareupan ku triliunan manusia teu kumaha penyelesaianana hanya neraka. Tah lamun urang inget kadinya mah sieun jasa Masya Allah tan mentak sinar ilahi nyulusup ke jero dada mulai ngaberesan awak urang besi loba kasalahan antara urang jeung Gusti antara urang jeung papada urang hablum minallah hablum minan aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh bahimatul an'am ai bahimah mah anu zawatul arba anu boga suku opat an'amatina jenis hewan ingon-ingon nu mantak ditafsiran di dieu teh ibil bakor gonam geus idopat bahimatun kana al an'am teh ieu adalah idopat bayaniyah bahimah nyaeta an'am cek ahli nahwu mah kos kitu uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan nu sukuna opat heulanan anu sok dipake ingon-ingon diantarana onta diantarana sapi diantarana embe dihalalkeun teh maksudna naon dihalalkeun di daharna berarti sabada dipencit di mana onta dipencit halal dagingna ai kitu bae can dipencit atuh haram digorogotan ku urang onta atau aya tamu onta nama moal dipencit nyokot bae disempog ku urang saeutik ping-pingna atuh haram mentek uklan ba'da zibhi tina jihad di dahar sabada dipencit melalui pepencitan nu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu keneh sapi kitu keneh make cara pepencitan lu bakal diatur illa ma yutla alaikum kecuali hewan nu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh tahrimuhu soal paharamanana soal nu diharamkeunana ke dihareup dina ayat hurrimat alaikumul maitah moal kebal deui bakal dibacakeun ku urang ayat eta teh
nu mana hewan-hewan nu diharamkeun teh asal ulah ondangan bae minggu hareup bakal dibacakeun ke atau mingguna deui ngan mun kabeneran ondangannya dulur ieu teh atuh moal kabagian oba ondanganeun jasa hingga dicirian dina kitab nage didinya rajin batur manyirian masalahnya nama lain ti dieu ka dieu ondangan insyaallah gitulah ke sing hade ye janji ye cak Gusti Allah mana lu ku aing dihalalkeun mana lu ku aing diharamkeun teu bisa diganggu gugat jages anggeus kabeh ge al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam di nu kaliwat hewan mana nu haram hewan mana anu halal bubuahan mana nu haram bubuahan mana anu halal inuman mana nu halal inuman mana nu haram igis anggeus kabeh mun can anggeus moal waka dipundut Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Jadi ku dipundut Kangjeng Nabi geus anggeus kabeh nu kaliwat saeutik-eutik acan. Datang ka kuari sugan aya anu encan anggeus sehingga kaliwat tinggal dikias-kiaskeun bae. Cokot ku urang Al-Qur'anul Karim, cokot hadis. Tidinya ijma aya kias akurkeun ka ditu ja'al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum bergulir babarengan jeung elatna, wujud jeung adamna. Mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapatil ilat intapal hukmu. Aya elat akur jeung itu akurkeun atuh hukumna. Elatna dinu itu jeung ieu teh elat eueuhkeun atuh hukum jababari jasa. Eta Muhammadiyah ngeueuhkeun kias tampiling ku Aisyah. Neuk ka mana nya nyokot hukumna acak-acakan nu mantak ngaroko sagala diharam-haramkeun teh akibat teu ngaji. Ngaji moal bisa atuh bacana ki uci mah beuki ngaroko emang kitu ongkoh deui. Lain ku sebab aing osok ngaroko hukum mah lain nu urang nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teu bisa diganggu gugat aya elat ieu ngaharamkeun make elat darurat abdi disengserikeun ku tukang ngaji Jamul Jawame mah sagede mui teu bisa ngaji berarti kos kitu mah atuh ngaji deui ka mana cenah ngajina sabodo sia ngaji deui ieu loba kiai di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat nu ngaji usul fikih teu meunang sambarangan saharam-haramna. Lamun urusan negara aturan negara los bisnis sama paling ge wajib helm dina Quran wa yajibul helmu aturan negara tah sapira anak Soeharto boga pabrik helm kamari ieu wajib ti beurang kudu dihurungkeun polisi geus kekerceuman matana isin jakena isinya angan naon ti beurang. Aduh, geus bingung tapi instruksi ti ditu orenganan nyana boga pabrik bolham. Lamun teu dikitukeun atuh moal laku. Eta urusanana politik jeung bisnis geus tah mah. Nah ieu ge haram menurut negara, polusi dan lain sebagainya. Silakan tapi lamun menurut agama, gigiling atuh ulah batur aing ge gigiling. Gigiling da ka mana? Ya gigiling bae hareudang lah. Ulah sabarang ngisin-ngisin bae. Aya kitaban geus teu kudu make ijtihad deui baca di Fawaidul Makkiyah. Eta cenah aya dina kitab Nawadir haram. Heuy, eta mah makom tasawuf. Hukum teh aya jang fikih likulli. Kitu qaumin istilahun, tiap-tiap kaum ngabogaan istilah. Tiap-tiap ulama ngabogaan istilah, fikih ngabogaan istilah, nahwu ngabogaan istilah, bilagah ngabogaan istilah, tauhid ngabogaan istilah, tafsir ngabogaan istilah, kemudian tasawuf ngabogaan istilah. Ulah sing hade ulah sadumeh dina kitab Nawadir haram. Kemudian urang ngaharamkeun keheula istilah ahli saha ieu. Sedangkan jang fatwa mah tetep bae fikih bae fahkum bizahir. Boh atuh teu beunang sambarang.
temenang sambarangan nemantak sing hade suling haram teh suling teh haram haram teh naona haram teh naona haram teh hiji jin sulingna kadua nomor kadua nyulingna adapun eta sulingna mah henteu nanaon sulingna mah henteu nanaon ja anu diharamkeun teh istimaul mizmar ngadengekeun suling min ma'asil uzni maksiat ceuli teu sabaraha sih teu sabaraha eta kos kitu teh ngadengekeun suling teh teu sabaraha ngan di akhirat bakal dicician ku timah meunang ngagolotrokeun di neraka sakitu doang. Oh masalah tah nu sok ngadengekeun dangdut nantak Oma Irama nyada biangan ka dieu. Jadi engke boga engke pimpinan soneta grup Roma Irama pengikutna mari cek Oma Irama. Siapa ini pengikutnya yang suka mendengarkan suling saya? Ayo kesini. Waktu orang Cikupa loba, orang pasar Kemis, Cilongok doang. Berangkat. Oma, kemana kita? Ya jahanam lah. Suling nah haram dah suling. Ngadengekeun suling, eta haram. Ai kitu mah suling na aya dicekel di bawah salat atuh teu naon. Henteu naon, diteuneun urang make udang-udang suling 5 di dieu hiji 2 3 atuh masalah. Jauh soraan sama atuh haram sote sorak dan ngadengekeun sora suling alatul malahi haram lantaran dina Al-Quran liudillaan sabili nyasarkeun kana kelurusan agama Allah jauh nu keur ngagitar zikir Allah 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 jauh sugan anu keur kieu naon karang-karana anu kieu teh hah naon karang-karana nyarah mah sia aja osok meureun eta bari zikir jawal aya moal aya sugan anu make organ tunggal di nu hajat teh bari zikir gitu la ilaha tong teng tong illallah bebeneran zikir aja lalagaan tah mogos kitu mah haram berarti haram teh kos kitu teh alatul malahi teh haram didengekeun ngadengekeun alatul malahi zatiyah alatul malahi na haram haram tanah al-matur dina Quran wa may yusadillah wal hadis teh liudilan sabilillah tah eta haram tah baheula mama gentur mama satibi loceng bage neng diharamkeun gunyana lantaran tasabuh jeung loceng Kristen kontreng tak Kristen teh lamun deuk asup ka gereja neng tah loceng eta aya di dinya sorana diloceng tasabuh jeung eta haram sanajan ditentang ku para ulama tetep bae nya nama haram teh kos kitu lantaran akur tasabuh jeung eta mama gentur mah haram bae geus kos kitu teh sanajan ulama kabeh nentang ja locengan tamah kos kitu mah aju kabelah dieu nama locengna dipaling ku tukang kes keliling tah tungtungna dipertanyakeun ai eta tukang es make kleneng haram apa henteu oge nya cenah teh bisa henteu oge mah sapira tah ngabejaan budak ceurik noneng tah jadi lamun hukum teh sing hade nu aya di ditu mah haram nu aya di dieu mah jadi henteu tuh kan itu baheula mah suara loceng bae dipermasalahkeun ku mama gentur sanajan mama kitu bakri mah henteu masalah loceng mah jauh locengan suara ngadu doang di jerona coba ge deuleu cak mama bakri ieu beusi di dieu aya beusi make kenong tah di mana disetelkeun jam 12 naik ngana neng tah eta mah saukur ngabejat jauh locengan loceng anu tongtreng nu haram ge. Tapi urang keur sakola SD mah baheula apa eta? Nu baheula mah keur zaman kula mah nang nyokot di gereja mana meureun eta? Atau di sado meureun. Kontreng. Ai kuari mah geus make bel tet. Ieu mah keur carita kos kitu suara. Nah, dipermasalahkeun kabelah deuna alatul lahwi, alatul malai orkes haram tah mah mutlak tah mah kos kitu mah haram. Haram kuari mah para habaib jeung para ulama boga marawis ngan make gitar ditentang kul salah seorang pemuda bib kenapa itu kan ada gitar
gitar yang gede yang haram juga, yang kecil mah nggak apa-apa. Cak pemuda, oh yang kecil nggak apa-apa, ya kagak apa-apa kecil kan ini mah. Mentak marawis baletik cak janat teu naon dia tolol. Tolol jasa kunaon jadi karar itu nggak hukuman teh. Ya Allah ya Rabbi, berarti lamun bir sagelas haram, berarti mun saeutik teh haram. Pan tolol eta kos itu. Jadi cek janat cek kiai teh cek kiai, ya kalau yang gede gitar Oma Irama itu haram. Ini kan kecil cek kiai. Kunaon jadi karar itunya. Haram teh tak kuari mata suara gamelan eta tiapan haram, suling, tombur, kendang teh haram, plak-likuk dubluk haram. Haram nu mantak baheula adu kekuatan dalil bedug ge haram sebab sarua jeung kendang. Ih cek kiai henteu bedug mangan sabelah. Bedug sabelah lu haram ge dua talamun di dieu aya bedug ge haram. Kulantaran sabelah tuh henteu. Mantap ulah lihat teh besi boga bedug di dieu aya haram. Haram eta sabelah bae geus. Tah henteu bedug ngaranna ge lain kendang. Henteu nanaon tah makos kitu mah. Tah berarti atuh rabana ge henteu nanaon. Henteu nanaon sebab sabelah. Lamun dua mah pagon haram, belah di aya haram. Tah ieu mah henteu nanaon mantak baheula betawian marhaba berjanji make eta kotak-kotak duduk di dia ge osok pan baheula ke zaman Abah Haji Mahali mah henteu nanaon asal ulah make kecerek. Tah lamun aya kecerekan haram tuh, jadi hukum teh jelas. Tak kuari mah gitar, organ, kendang kitu dan lain sebagainya direkam tak diasupkeun ka HP. Nu bogana kiai jeung ustad keur ngaji tong eta kiai tolol kiai goblok eta HP eta suara panggilna goblok atuh balik eta haram atuh jangan deg haramkeun kumaha alatul malah hijanana ge eta mamawa di dieu hiji diceuli dua. Eta teu karasa pan eta kiai. Komo kiai nu sok ceramah mah eta pan jazz musikna ge di dieu. Rock and roll. Musikna ge ja hayang ya pede lah. Supaya percaya di gaulnya dan eta geus boga aya urang lembur mah dangdut ya kos gitu. Eta haram, bego. Teu karasa mah di jana. Dibawa pan eta kiai pan eta. Baheula mah siwak nu dibawa kuari mah HP. Tak eta teh karasa nu mantak hajur pelepes elmuna kunaon eta teu sadar diri kurang introspeksi horeng dibabawa alatul malahir rekamanana dibabawa haram tah kitulah. Jadi mun nyaritakeun di akhir zaman kuari hararese baheula mah hanya loceng ku mama gentur dipermasalahkeun. Mama bakring nganteukeun sepeda eta mah teu aya locengan teu mangan suara ngadu hungkul jang kitu ngajelaskeun jam 1 2 dan tidak lain sebagainya. Ya akhirna masalah eta mah masalah kabelah dieuna mah alatul malahi direkam alatul malahi dangdut di kaset haram, kiai rame-rame haram teh gadengekeun kaset dangdutan, kaset musik haram. Geus sepakat teh baheula haram. Ngadengekeun musik rekaman haram. Kuari aya di HP kiai nu ngaharamkeun. Dek ngomong naon cek nya ya haram leutik lah. Sabodo sia tuh. Bab HP na ge cenah cek nya leutik kecuali HP nu gede kumaha sia bae atuh. Dek ka mana lompatna coba. Masyaallah nu mantak ilmuna pelepes. Teu karasa dirusak kepercayaan anak kunyana sorangan sebab nyana teu karasa. Kos nyana ngaharamkeun kredit nyana boga showroom. Boga showroom nyana atawa anak nyana boga showroom. Deu kumaha coba bae? Ya kredit cekeun teh emang tepati bagus sih cekeun cuman ya emang butuh lah misalnya. Itu kudu jelas aya teh ngomongna. Tadi rusak kunyana kene atuh ayahna bae tapa. Kreditan ustad kiai santri tapa aing mah teu hayang saeutik-eutik ajar.
aya televisi tapak tina televisi sanajan aya mangpaatna loba madarat teu hayang aing mah lebih cinta ka Gusti Allah dibanding jeung karamean-karamean cenah cak batur ortodok leg-leg ku sia kemodernan los datang ka mana sia usum HP teu hayang aing mah cenah butuh tinggal butuh aing mah mung sebab madaratna loba jasa dan lain sebagainya teu hayang we kakarak ilmuna oh cak Allah berarti saya berat ka aing lain berat ka BlackBerry berarti saya itu kuat kepercaya ke diri lalu ngarusak na ilmuna mah gede tah eta teu karasa ku urang makin waro diri urang makin tinggi kepercayaan urang jeung keyakinan urang ka Gusti Allah sinar bakal kaciri tinggal kitu bae eta dia lain teu bararisa Fathul Muin Fathul Wahab segala bugiah jeung ikna teh kadang di luar kepala tapi jelema teu percaya sama sekali kepercayaanna dirusak ku dirina sorangan akibat kaharaman paharamanana kunyana teh digubris aufu bil uqud sok tohonan janji-janji Allah ka anjeun ka Gusti Allah anjeun papada anjeun asal urang bisa nohonan janji bakal nikmat geura ibadah urang nu mantak teu ngeunaheun ge salat ieu mata urang ceuli urang sungut urang hate urang berat ka dunia dibanding berat ka Gusti Allah mantak aya carana kumaha carana introspeksi ya ti mimiti riana ujub data kaburna babari sama nu kos kitu malah duh hese lain babari kumaha hartina bisa tapi hubud dunia mah luar biasa hese hubur riasa hayang jadi pamimpin bae lamun diondang teu titah jadi pamimpin bae ngariung aju ngajang hilek bae ngajang hilek sia aing diondang teu titah mimpin aing tolol jasa hayang-hayang deui aing ngokos kitu pan pangkiaina teh aing cak hate tah mah teu ngomong cak hate ya kiaian aing jeung nyana mah kolotan aing jeung nyana mah heulaan aing ngadahar uyahna ge atuh elos leg-leg gusia uyah tah hayang kos kitu teh hayang imah dijadikeun wa iman teu hayang hubur riasah karana ieulah gangguan batin ulah dipake ke hayang kumaprakna bae datang kariungan titah jadi pamimpin ayo henteu atuh ngamakmum jadi bebas hate teh nikmat nu penting mah ka Allah bae tah kudu kos kitu kakarak nikmat ieu mah henteu ya mah bebeja ka eta ka non karang-karangna penata acara saya mimpin dia Kiai Anu robah aduh masya Allah bingungnya tete penata acara ji ngerti itu ulah kolot no kos gitu mah kubur riasah di dunia mah mungkin diagungkeun lantaran pamenta tapi cak Allah naonan oreng uhillat lakum bahimatul an'am dihalalkeun ka aranjeun kabeh hewan ingon-ingon engke nu bakal dicaritakeun mana nu haram mana nu halal ieu mah diantarana onta jeung nu sarupa jeung onta sapi jeung nu sarupa jeung sapi kebo mah eueuh teu dicaritakeun dina Quran teu dicaritakeun dina hadis teu dicaritakeun jamus ngaranna teh dikiaskeun munding ge kana bakor dina pada elatna loba akurna sapi munding jeung sapi teh kemudian gonam dari berbagai jenis embe baik embe gembel embe Jawa kadituna segala uncal da jenis embe-embe keneh teh nu kararitu teh na ieu dihalalkeun tina arah di daharna sabada dipencit melalui pepencitan syara kecuali hewan anu bakal dibacakeun ka aranjeun kabeh dina ayat hurrimat alaikumul maitatu nah engke aya nu diharamkeun fal istisa munqatiun cek ahlinahu istisana munqati panjang mun dibacakeun mun dibahas wa juzu yakuna muttasilan geus wa tahrim lima arada minal maut wa nahwihi
diharamkan karena aya sesuatu anu datang anyar boh paeh teh tanpa dipencit atau tiga jebur teh atau ditembak teh tanpa melalui persyaratan atau ieu dipencit nama nganjang saha nah ieu aya elat-elat anu datang anyar nu mantak jadi haram ghairu muhilis syairi salian nu ngahalalkeun kabeh kana buburon wa antum hurum bari anjeun teh dalam kaayaan keur ihram tah ieu soed yakni buburon nu di luar jelema nu keur ihram mah halal tapi keur ihram mah jadi haram. Innallaha yahkumu ma yurid sanyana Allah eta ngahukuman kana sakumaha kersaning Gusti Allah dunia menangin Allah hewan eusina menangin Allah atuh ku Allah dijelaskeun nu ieu halal nu ieu haram atuh kumaha Gusti Allah kersana Gusti Allah urang mah tinggal nuturkeun aturan-aturan Gusti Allah subhanahu wa taala aya ge baheula di zaman Seholil Bangkalan Holil Bangkalan teh waliun min auliyaillah can lila ti Holil Bangkalan mah itu tahap jeung Syekh Nawawi lantaran ngaguruna ka ditu ka Ki Ahmad Khatib Sambas keneh torekat ngan langsungnya Bali ka dieu loba kaistimewaanna di antara kaistimewaanna nyana mah hobina ngaji tafsir santri ratusan eta lu endek ngaji sorop mawa sorop nu endek ngaji alfiah mawa alfiah nu endek ngaji johar maknun mawa johar maknun tapi nyana ngajina tafsir bae kudu ngaji sorop kadengina sorop kudu ngaji nahu kadengina nahu kudu ngaji fatul muin non fikih kadengina fikih kudu ngaji tafsir kadengina eta teh nu diajina tafsir tapi kadengina beda-beda ai urang mah lain nu diajina tafsir tapi kadengina aya nu nundutan aya nu cengat aya nu dula-dulu bae SMS macam-macam sarua kitu nu macam-macam tah ieu Ki Holil Bangkalan teh kos kitu ditangtangan bae teh ku jawara teh waktu jawara naon kitu ngaranna Madura teh celurit pan tapi eta Ki Holil mah tenang-tenang bae karena ahli ikhlas mah kalem bae boga permasalahanna kumaha Allah bae ditangtangan kelut bahkan di rogala dan lain sebagainya kalem bae atuh japaeh menang Gusti Allah lain kudu lemah kena kudu paeh dicelurit masalah cek Ki Holil teh eta Ki Holil teh kos kitu istimewana muridna loba nu teu ngararaji 10 tahun di dinya tapi balik di Ciduhan bisa ngaji Masya Allah meureun tilok adhar jengkol Ciduhna Ki Holil mah aya ta Kisobari Cilimus teh di ditu kapan 15 tahun pan sepuh Mama Holil mah sepuh yuswana teh 90 tahun sepuh mempu pupus tak zamanan Ki Hasyim Asy'ari mentak aya dongengna istri Ki Hasyim Asy'ari teh kapan mawak Wahid Hasyim bapana Gus Dur dibawa ka dinya Ki Itako ngaranna teh eta ke istrina Ki Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Hujan mangkani hujan gede, hujan bergan datang ka dinya make daun gitu. Siapa ini? Saya istrinya Ki Hasyim Asy'ari. Oh, pergi kamu, pergi jangan di sini. Kaget, biasa ada tilok itu, ai ka dinya ieu diusir. Pergi. Atuh saya kehujanan, biarin kehujanan juga. Cerik nyana bali ka ditu. Pamajikan Ki Hasyim Asy'ari. Balik datang ka ieu mah ceri kunaon diusir sama Ki Holil. Bukan seusir-usirnya Ki Hasyim pasti ini ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Geus bae. Teh kabelah dieunya ditafakuran bener bae begitu Ki Wahid Hasyim jadi menteri di Jakarta dek ka Bandung hujan gede anu luar biasa. Mobilna teu dikendalikeun teu terkendali set nabrak kontainer harita maot berarti maotna dalam keadaan hujanan tahu lah keur dibawa kaki Holilna teh hujan gede teh teh geus aya nu nafsiran harita kiai di Madura jeung di Surabaya pasti Ki Wahid Hasyim ieu maotna pasti ke kahujanan kajeun kukumaha tepat jasa
begitu boga anak Gus Dur manehanana tadi antarana Gus Dur keur leutik keneh ki Wahidna ieu tabrakan hujan gede luar biasa tak eta teh geus kadeuleu ieu orok teh kena kahujanan sebab engke ieu bawat lagi bakal hujanan bener bae aya deui jelema hayang nyoba jasa ke Ki Holil dengan susah biasa ieu salakina jeung pamajikan ngomong bae urang cinta jasa cenah ka Ki Holil sok ngadengekeun urang tang heueuh cek pamajikan urang ka ditu yuk ka ditu teh cenah cek mawa naon urang mangan bogana ganyong-ganyongna kajenlah urang boga ganyong ge saeutik deui ganyong ge ngan saukur aya beureunan 5 siki mah dibawa dipuntel-puntel eta dipapag ku Ki Holil dipapag saya nunggu dari tadi cek teh alhamdulillah itu bawa apa itu bawa ganyong ini kesukaan saya cek Ki Holil teh aju gegeran ka santrina kulub ya muncak bahasa urang mah kulub gorotok-gorotok di hadiran kunyana kene di dahar eta ganyong 5 beak kabeh caknya nanti ya berarti kiai urang teh resepkeun ka ganyong ye caknya na geus senang hate balik beta nu susah teh kayak urang minggu hareup mah atawa 2 minggu ka 2 minggu deui urang nyaba deui ka ditu mawa ganyong lah caknya nu loba bener ganyong nu nyana geus beak ganyong nu tatangga dipaling kunyana hayang kalem ku kiai burung ganyong lain peuting-peuting dicokelan dibawa ka karung barang datang assalamualaikum Ki Holil ngusir pergi kamu ini saya bawa ganyong tinggal ganyong ya kenal pergi diusir eta si jelema duaan teh diusir ceri katungan ganyong mah diteuneun deui di dinya tah buat kiai cenah ganyong kesukaan kiai suka juga bukan dapat nyolong ya kenal kanyahoan ku kiai nang malin Masya Allah eta Ki Holil dan mantak harita teh aya jawara lantaran di ditu mah loba orai jeung loba kalajengking jadi jawara teh ceramah saudara-saudara sekalian saking banyaknya ular maka ular itu pemberian dari Allah halal udah ular pokoknya ambil goreng enak dan itu kelabang kalajengking juga enak ternyata jawara teh fatwa halal Cek Ki Holil teh sipan itu budak cenah halal-halal orai. Sebab ular itu sama dengan dan kan sok dicaita belut. Apa bedanya belut dengan ular? Sama. Ternyata masih enakan ular, halal. Bebejok kabeh masyarakat ka Ki Holil. Cek Ki Holil teh haram orai mah atuh. Orai kalajengking haram. Atuh ulah kiai cenah kudu ceramah. Dia tuh kula mah dia teh ceramah ge geus ceramah bae di pengajian, di muludan. Emang orai mah atuh halal haram cek kiai teh. Pas aya raramean di kecamatan, diundang Ki Holil teh, diundang di Jawara. Jawara ceramah, ular halal. Kala halal. Kuari bagian Ki Holil. Cek Ki Holil teh bagi 2 aja dah. Yang haramin ikut sama saya, yang halalin ikut sama Jawara. Ya, eta hebat ngahukuman teh kos kitu. Luar biasa Ki Holil. Cuman enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haramnya, ya. Enggak lama lagi akan ketahuan. Udah, sekarang begini aja, kita yang haram tetap haram, sebelah sini ikutnya sama saya, yang halal ikut sama Jawara. Enggak lama lagi akan ketahuan halal dan haram. Oh ya, bener bae 2 poe Jawarana disantok orai. Waktu ka dokter, Jawara lu hiji deui kena kalah. Babaturan teh tuh ka dokter terus teu cager-cager. Oh ka dieu dibengker ka dieu teu cager. Cek sebagian cenah ieu mah kudu dibawa ka Ki Holil. Wah tuh enggak mau cek Jawara. Itu kan musuh saya gitu. Ya musuh tinggal musuh ini mah enggak ada lagi kecuali jampe kiai. Alah bohong. Bohong. Terus geus seseleh nyana geus di Badura, di Surabaya. Ya kalau barang halal mah biasanya enggak ngerusak cek Ki Holil teh. Barang halal mah nggak ngerusak, ini mah barang haram ngerusak. Jadi haram mah nanti juga akan ngerusak. Apapun yang diharamkan oleh Allah pasti itu nanti akan jadi kerusakan. Akhirnya LHDF Jawara dibawa digotong ke Ki Holil. Kenapa ini Jawara?
Sentok ular. Ularnya haram apa halal sih? Ya nggak tahu ya. Kiai bisa deh. Kalau kamu masih menghalalkan nggak sembuh, tapi kalau kamu udah mengharamkan sembuh. Itu cuma segitu doang. Haram sembuh sekarang juga. Bener Kiai? Benar. Udah saya haramkan atau itu ular. Bukan mulut, tekad hati. Ya. Ya udah, tobat dulu, tobat, dituntun ku Ki Holil, tobat beneran istighfar. Sok, sekarang nyatakan. Saya menyatakan bahwa ular itu adalah haram. Eta ku Ki Holil dikiekeun doang tah. Beres, jampena beres. Puh, pulang. Cager tah eta Ki Holil teh kos kitu masyaallah mata ku urang di jarahan teh lain lalawora. Eta nu ngadenge bae nu ngadenge tah harita nu ngadenge aya deui masyarakat digegel orai dijampe beres cager tah asal aya deui beres cager mata kieu mah amun di lembur urang aya tah nu digegel orang sok urang beres melendung bisa cenah itu mah karomah beda deui karomah mah tuh masyaallah. Nah ieu lah nu diharamkeun cak Ki Holil sudah ada disnya. Hewan yang halal yang mana, hewan yang haram yang mana, itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jangan sembarangan, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah kehendak Allah. Innallaha yahkumu ma yuri. Hewan nu hirup di dua negara, hakam haram hukumna model kadibdain bangkong dengan berbagai jenis bangkong karadak, bangkong sawah, bangkong bancet, jeung berbagai bangkong haram. Geus titik kos kitu. Nomor kedua sirton kepiting eta ge sarua binatang anu hirup di darat jeung di laut. Yane dicai hirup di darat hirup lumantaknya nama sanajan di talian sapoe sapeting tetep bae kikieuan beda jeung rajungan. Tanyakeun ge ka urang mau ka urang kronjo, iya, wong kronjo ge, takon ge. Lah, iya, mengkonon. Tuh kan, nusuk melem lauk teh urang dirinya na. Tanjung Pasir, Tanjung Kait, eta kepiting loh, guys. Mulai detik ya, catat di jero hati aing. Di jero hati urang aing mulai ayeuna moal ngadahar kepiting haram. Geus ulah ngadengekeun nu sejen-sejen komentar-komentar anu sejen kiai ulah didengekeun geus ya. Ulah geus urang mah ngadengekeun ieu bae tah aya kitabna. Namun nyana masih kena ngahalalkeun bawa kitabna tah aya kitabna. Teu boga cenah kitabna ka ingin jeung ka tetangga aing. Ngajina ke bareng ya aing. Tanya ke orang, "Sia kamari ngaji jero ke?" Aya kitab lah, aya. Ieu aya tetangga ngahalalkeun kepiting mana nu kamari? Aing ngan mawa doang ngarti mah henteu. Aing mah beh okos kiai bae cek nu mau kitab. Ya itu geus kos kitu banges lah ulah dilawan lah nu jelas mah hantepkeun nyananya. Urang mah salametkeun urang bae sebab di negara kos urang mah kos kieu loba paham. Loba paham geus urang mah salametkeun urang. Sakitu geus. Jakeur ieu mah urang keur leutik tanyakeun ge. Serempak kabeh ge eta kepiting teh haram. Urang keur leutik aya si hare. Kepiting jeung rajungan beda kara. Kepiting mah haram. Nyarahueun ieu mah kakarak kuari-kuari bae bahwa kepiting teh ditinjau dari segi proteinna. Jeungeunahna melebihi segala-galana. Ya atuh lain urusan protein jeungeunah, urusanana haram cak nu bogana. Beres pisan. Urang mun babarengan ku ari leumpang
juga restoran kali makan aya restoran kepiting mantep loba kali mah restoran kepiting mau rumah makan siapa od hara itu aya kepitingan di jerona siapa od orang loba bacaan asli kos gitu Gusti Allah guys mari dia tegetkeun tah geus beneran urang can nyaho jualan kepiting gesan lah tobat ka Gusti Allah ya Rabb hadena gabi ngaji ka Cilongok beres be jadi nyaho kepiting teh horeng haram di daharna ngajual mah Allah alam sarua goblok asal lu haram di dahar haram dijual guys lihat kepiting tengetkeun wahayatin jeung orai ya Allah wariman nu jualan orai ambalaya orai teh cenah kieu pan loba aya orai cabe aya orai matahari aya orai koros aya orai kadut aya orai tuh kan ambalaya orai di urang mah orai pucuk ambalaya lo banyak di urang mah ye ieu mah komo keur urang keur kula leutik mah masyaallah eta ngaran orai teh urang nyaho hiji-hiji na beta orai pucuk kos kitu cakolot teh ejo di luhur tangkal kayu orai cabe uluna beureum teh kos kitu orai koros sia tah mah ambalaya urang asal deuk Jumaah we orang naon teh bah orai teh keur ngadahar bangkong gak deket tadi deuleu bener sisi sawah aya eta ngaranna orai kadut orai cai koros jeung sajabana aya di orai sanca eta sarua kuarimaya restoran orai di berbagai daerah deres baheula mah di zaman Pak Harto marada deres aya larangan-larangan restoran orai teh di kabupaten mah dilarang ambalaya sebab berarti kan nu bantak didagangkeun teu eureun dagangna berarti loba kan konsumenna jalamun eueuh nu meuli mah eureun dagang kos NTB sia kudu deureun aduh teu laku-laku nu meuli berarti teu laku sakitu ge halal orai terus bae kuari bae dijualan oneng kata daging lagi sengit luar biasa Masya Allah kan tuh kan haram teteh nanyakeun ka kiai ai orai teh halal apa haram teh dijawab ku kiai ngajawabna pendek lah aya keneh lauk japuh mah japuh bae singkat eta mah oh nya geus teu kudu make orai-orai jadi teh dicaritakeun haram atau halal mendingan lauk japuh bae tuh kan sebetulnya lauk japuh ya orai haram lain deui jeung darurat ajawa jeung pengobatan lain deui ieu keur carita aman-aman ikhtiar laluasa beda deui jeung tentara dikirim ka tim-tim perang untuk meluaskan negara perang jeung orang tim-tim jajahan Australia hotel dileuweungkeun ieu amunisi geus kurang sementara urang terus bae ieu perang dahareun aya ge orai
mun kira-kira teu di dahar bakal paeh can nyaho ieu kiriman teh iraha urang geus lelah aya ge orai pencitahan ngan ngadaharna ulah haju menikmati sanikmat-nikmatna ukuran aya tanaga bae ulah haju kieu ternyata enak nyaho iya udah ntar pakai teh cari lagi dah tuktuna mah aya nu sejen ge orai deui entar balik di tim-tim atuh warnana kos orai tuh kan sabaraha ratus tentara nu gugur di tim-tim ulah keur leutik teh di sekolahan teh titah ngumpulkeun pakaian jang dikirim ka tim-tim dana ala kadar dicokotan baheula mah zaman 10 rupiah 15 25 kirim ka tim-tim diklaimlah bahwa tim-tim adalah provinsi ke-27 Indonesia bungah urang wah urang teh berarti kan boga tim-tim hebat. Ternyata begitu presiden yang mulia Habibie naik sapoe dua poe jadi presiden tim lepas ku Habibie keluarga tentara nu aya di urang anu salakina bapakna gugur di tim-tim sedih ngadenge keputusan Habibie wah wabeh reaksi tentara lantaran aya anu kuburanana aya di tim-tim aya nu eueuh tapi langsung bae vonis udah keluar Habibie mutuskeun cepet haju nyanana jadi presiden lagi cepet jadi presiden. Urang makan tenyaho urusan politikna ternyata orenganan seorang Habibie teh orang yang sangat pinter. Lantaran urang teh sabaraha taun ngajajah tim-tim dibangunlah ku Indonesia triliunan rupiah jangan bangun di ditu teh pohara sampaikan ke aya masjid di tim-tim teh geus buku sarana pendidikan perkantoran pasar dan lain sebagainya hirup tim-tim teh horenganan hasilna dibandingkan jeung membangun ke depan jeung hasil bakal diraih ku Indonesia rugi urang diperbandingkan ku Habibie ternyata cek Habibie rugi kita untuk membangun tim-tim lebih baik membangun provinsi yang jelas-jelas saja tanda tangan punya anak keluar hebat nah Habibie baca tuh kusia cina-cina kieu pan di imah bae atuh aing mah di imah bae ge awakna tuh saya jalan-jalan Habibie boy hebat Habibie ainun deui tuh kan di satu sisi urang teh memang ieu menjajah di sisi lain hasilna di sisi nu paling hebat karena di buku internasional tidak bisa diganggu gugat tim-tim adalah tidak bisa menjadi milik Indonesia sampai kapanpun tetap bae diperjuangkan orang tim-tim teh lantaran dideuleu dina sket internasional bae bahwa ini tidak bisa menjadi milik Indonesia. Dek naon atuh? Etalah kehebatan Habibie. Keluarkan surat kurang tim-tim. Tapi setelah 1, 2, 3 sampai 5 tahun tim-tim merujuk kembali ke Indonesia ingin dijadikan provinsi Indonesia sebab tim-tim setelah ditinggal oleh Indonesia nu ngabangun. Bangsa Indonesia mah hebat sebenarnya mah. Indonesia mah pokoknya urusan bangun membangun mah nu ngaran proyek hehewotan Indonesia.
sebab hirup lah di dinya nggak mau diceritakan lah aing geus sian nyarahona mah aing mah ngandongeng doang aing mah sian nu menikmati menuju kembali ngan diperhitungkan ke Indonesia untuk apa dan untuk apa sebab naon atuh hasilna ditingting nah ieu mah sekedar kehebatan Habibie pinter lain sekedar nyeun kapal pinter teh lain sekedar teknik politiknya ternyata pinter kok sakedeung sih Indonesia mah kos kitu nu sebenarnya mah orang hebat di Indonesia teh musuhna makin loba orang diantep Pak Habibie teh 5 tahun bakal hebat Gus Dur diantep 5 tahun bakal keras hebat orang-orang hebat di Indonesia teh justru kos kitu tah naon gitu kan ada musuh-musuh dalam selimut ambalaya kuari orang hebat terus ya maksudnya ya masalah iya urang nu ngarasakeun nyana nu mimpi politik na kos kieu ekonomi na kos kieu atuh urang nu milih urang anu maksudnya gitulah ya masalah lah tinggal dinikmati lah ya kurang di bejaan geus pan ku aing geureum sia teu ngajeding pan tapi mah keur carita orang-orang pinter tuh di Indonesia wali loba cuman untuk tunduk ke kewalian seseorang yang sulit sebab non merasa gagah merasa hebat mandak teu maju dirina sebab non jelema anu ingkar terhadap wali Allah nyanana mah teu naon walina nyanana nu mubrus sabaraha puluh sabaratus kiai anu teu polesen gara-gara ingkar terhadap kewalian seseorang bahayana gede man ada li walian faqad adzatu bil haram Jawa Timur aya wali Jawa Tengah aya wali Jawa Barat aya wali Banten dah nu kahitung ku urang ge wali kota 2 hara ciri-ciri wali dia tuh aya ciri-ciri wali ya wali bejakeun wae besi haju nama tetangga sia ge di wali-wali geus kitu boga da sing hade bae urang sing hade awas ieu bakir carita orai lantaran hirup di 2 negara sae hirup darat hirup ieu mah pangalaman kula tah di imah kula teh eta teh kebon kirai lamun musim hujan banjir di dinya teh lamun geus setengah laukna loba nya lele nya gabus nya boncel endet geus segala rupa santri gogo kabeh di termasuk kula gogo mantep biasa gogo naon dia disukui wah kuda seserian kula wah kuda bareng dipaut kieu belang wah ore belang datang ka kuari aing ngembung gogo dicai maningan di meja teh aya teh pernah datang ka kuari kararasakeun kene bungahna eta poharenya gede paut pan kurang dikitukeun set jadi belang geus hari teh hayang melele tinggal lele gabus dengan dak datang ka kuari teh pengalaman pribadi nges aing mah maning di meja bae gogonan lah kula resep bae lah teh gogo mancing segala resep bae emang meureun zamana ditu mah haram tah dicai beda jeung belut aya kitabna kitabul balut dipayati bayanil belut bener ieu mah geus diaji ku kula jeung santri baheula keur kula ajarkeun ieu kitabul balut fi bayanil belut rapi perbedaan sebab naon aya nu ngaharamkeun belut halal belut sebab belut mamun di darat angkat ku sia urak disebutna urak nah di urak cabut lepaskeun mal kebal koit belut teh halal belut
Wow, ngebantak belut mah poharang. Nah, aya di Pandeglang mah restoran belut. Ente hayang pasakan anak kumaha di Baros. Hayang lada, ceungkeun kunyana. Hayang anu setengah lada, aya manis, aya belut. Nu ngeunah mah belut nu sagede cinggir. Geus teh dikakekencengkeun. Uyahan jeung diaseman bae disebutna dikekeblek bae tah. Ulah asak teuing di dahar. Mantap jasa. Ujianana ente pokona mah. Sia mah ka mana bae kan pikiran asana ka dinya cenah teh. Tuh di Bandung, di Garut, di Sumedang, terus ke Cirebon, di Kere, dijualan di restoran teh, di Kere teh di deng belut, Kere belut. Tuh, orai haram, lantaran hirup di dua negara. Oh. Itu kene tim sah teh buaya. Aya buaya darat. Buaya darat mah ieu tah pasti marake kopea. Buaya darat tah lebih jahat buaya darat. Nah, ieu mah timsah ya le buaya hirup di cai hirup di darat amfibi buaya teh galak. Buaya teh termasuk binatang anu galak. Eleh nangan ku pecang doang. Eleh nangan ku pecang doang kan. Begitu pecang aya tek gitu buaya. Nah, cak pecang teh maneh ngadahar aing rugi kan rugi sanajan didahar aing teh kuru eueuh dagingna mal seubeuh sia ngadahar aing mendingan geus sia babaturan sia ku hari undang aya 10 maksudna sia ngabaris aing deuk liwat ka ditu ke aing geus liwat ka ditu aing deuk jatuan di ditu ke geus lintu jang sia. Bener oge nya cak buaya tuh jadi ngomong ke mana deh geus undang sia diundang woi kaum buaya hayu urang ku ari ngabaris aya naon cenah ieu aya pecang deuk di dahar kuru aju cek urang teh cek nyaman teh rugi bener oge maningan ge kurang ngabaris nyana keuna ka ditu sebab di ditu loba jukut geus engke nyana ka ditu paling ge 10 poe nyana lintu engke nyana masrahkeun diri ka urang aya urang ngabaris hayu atuh ngabar tarolol buaya goblok eleh bae ku pecang geus beres cenah tinggal loncat cenah di luhur buaya tek dadah buaya awas sia nya iya oke cak pecang teh atuh aing geus di dieu mah naon yang beurkeun nyana sial pecang mah goblok pinter jasa ya mah atuh geus teh keluar pecang wahara masyaallah eueuh elehna pecang ya uncal mah eueuh elehna buaya ge eleh mau ge eleh mau eleh ya mau keluar anak mau anak nak keluar jual bejang hehe ya sia bejang dek anak mau atuh masih mana main ke bang siar atuh caknya teh aja aing memberikan orok keme jakeun ka masya aing aya ngalakian masya lah sia dihakan sia pemain bejakeun wah dia biasa pecang sial jasa awas siapa ini bejakeun atuh bejakeun sia atuh langsung mana datang oh mak tadi mah aya pecang aya naon geuning pecang cenah yang ngalakian mak lah goblok teu nyaho aing rajana meureunana di mana tuh tadi ka ditu nang tangan emak waktu dia
pecang keur kieu we ngahenen di hadapan tangkal kayu niis. Asya ngahayang ka aing teh kan. Heeh. Awas ya kudu gelag-gelag we aja. Pahau lumpat pecang diudang. Beunang sia ku aing cek ngomong teh beunang sia ku aing cek ngomong. Aya gogorowong jalan teh tah. Atupan eta mah gorowong jalan mah leutik. Asup ka dia pecang. Bablas. Mau makan gede. Begitu asup kan dia blak nonggeng. Balik dari pecang. Nah ini dia. Aduh. Eleh ku pecang. Ayo sia digawean ku aja. Masya Allah. Pecang buara pecang. Gagahnya seotak dulu. Ya Allah. Ayo deh nu neruskeun. Barang-barang gas nuhun pecang teh. Geus bae pecang ngindit geus nuhun. Langsung keluar cenah beja ka anak. Mak, beunang pecang, boro-boro beunang. Emang kunaon? Kudu jadi Bapak Teresia. Sial cakadak teh goblok. Ah, eta mah dongeng keur leutik. Keur leutik gua loba dongeng kos kitu teh. Tapi bermakna sebenarnya mah. Horeng barang di daerah ya kita abah. Kitab Rumi dari Jalaluddin Rumi. Pecang, buaya, singa, himar, kuda. Barang kula ka Turki kamari. Meuli kitabna di Turki. Di kitab di Jalaluddin Rumi. Barang dibaca, Masya Allah, orang nusok di dongeng-dongeng teh ieu aya kitabna. Itibar, ibroh. Ya Allah, ya Allah. Kayak didongengkeun nu asli nama. Temu dongeng heureuyanana. Kos kitu we siapa kos. Aduh, udah jadi Bapak Teresia. Tah, ieu buaya haram hukumna nya. Termasuk anu samodel jeung buaya kadal bayawak. Bayawak eta haram hukum.